sadayana pasien tilu anu bakal mapag rezeki urang sadayana bakal diberkahkeun di pasien rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Cukup tilu, hiji naon? Hiji nyaeta urang kudu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, eta kuncina. Takwa we urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana tawakal. Nu kadua tawakal. Nu katiluna naon? Istiqomah. Jadi naon? Takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kadua kudu tawakal. Nu katilu urang kudu istiqomah. Eta rezeki mah dasar